Assalamualaikum. Bapak satu acana hapunten bilih abdi ngaganggu waktusna sakedap. Perkenalkeun nama abdi Muhammad Iqbal Farroji sareng ieu rencangan abdi Fajar Rayhan. Abdi sareng rancangan dipancenan tugas ku guru basa Sunda dipiwara ngawawancara salah saurang tokoh masyarakat. Nah, sim abdi sareng rancangan bade ngajadikeun Bapak janten narasumberna. Teras Bapak kersa tanapi henteu lamun diwawancara ku sim abdi sareng rancangan. Hatur nuhun, Mbak. Tiasa abdi ngamimitian wawancara. Apa profesi janten guru teh memang mangrupakeun cita-cita Bapak ti leuletik? Karena jantan guru ya dijalani alhamdulillah sakieu ogenan masih nyambung sareng profesi simkuring sade dinten ngajar di satu Pangandaran sesuai sami sareng jurusan anu diampu kapungkur kuliah nyata PAI ayeuna ngaulangna ilmu tafsir sambil ilmu hadis. Gabung di tahun 2017 hasil Februari, pertengahan Februari. Alhamdulillah bagi kayaknya masih kalebet di rengengan guruman satu Pangandaran. Sinarang ditambihan tugas teh jantan wali kelas sinarang pembina keagamaan. Eta rupina panginten kangge cita-cita nu pangluhurna mah jadi guru bangsa. Ya ayeuna guru sakola, ya alhamdulillah sakieu oge. Mudah-mudahan tapi tidak terputus asa insyaallah. Di samping ngajar di sekolah sareng ngaulang oge di masyarakat. Ngawas pada maghrib urang kali usia SD dugi ka SMA. Bahkan panginten sababaraha dinten saminggon sakali mah pangaosan minggona ibu bapak-bapak yuswana panginten rupi-rupi meter-meter itu rupi. Apa satu acana ngaulang di sekolah ieu di Man Pangandaran teh Bapak kantos ngaulang di sekolah sanesna? Lamunnya di sekolah naon? Acan sih di sekolah-sekolah nu sanes mah. Panginten kapungkur mah ngaulang di Madrasah Diniyah. Nah, panginten kapungkur di Ciamis kali tahun 2015. Lulus kuliah ogenan tahun 2015. Janten nganggur 2 tahun panginten ngaulang sekolah formal sampai 2017. Tapi ngaulang sekolah formal. Di sada acara ngaulang di Indonesia. Itu mahal. Kunaon Bapak leuwih milih ngaulang dina bidang pelajaran agama? Kalares nya panginten da ngaulang di sekolah teu tiasa milih kumaha guru da panginten. Itu kumaha dipasihan tugas ku kepala sesuai arahan ti waka kurikulum panginten simkuring kawapancenan tugasna di bidang jurusan program keagamaan ya alhamdulillah panginten ilmu hadis sareng ilmu tafsir kapungkur malihan sareng usul fikih mung kalares aya guru enggal panginten janten usul fikih diulang guru sanes sareng di peraturan teu langkung ti 2 mata pelajaran ngampuna ngaulang guru. Lalu kondisi teh kan panginten saha dina terkausan hasil pelajaran anak. Salila janten guru di sekolah teh. Ya aya suka ya dukana panginten. Pami sukana nya alhamdulillah sih kalares simkuring mah resep da di kapungkur ge ngaulang. Satu ajan ka sakola ge da ngaulang orang kali teras pangaosan ibu-ibu bapak-bapak. Enten ku ngaulang teh tos janten jiwa keseharian malihan justru pamit teu ngaulang teh asa kumaha gitu raraosan. Nya senang sih untuk kangge ngamot naon namina teh nya untuk kangge sakaseharianan mah senang alhamdulillah dijiwai dengan sukacita. Misalnya jaman terkadang ya bintang kebutuhan hidup ya hari namina
guru honorer penginten benten sareng PNS, tapi terkadang kan beban kerja hampir sami gitu, tapi buruhannya benten. Eta kadang-kadang sedih nama didinya ya kudu kumaha gitu milarian pakasaba nu sanes anu tiasa nyumponan karena kangge kahirupan sadidinten. Anu kirang nyenangkeun kanggo Bapak salami janten guru. Kirang nyenangkeun panginten terkadang lah aya murang kali anu guru matos asanyaan gitu ngawulang di metode tos saleres-leres tapi murang kalina siga nu semangat karena belajar. Justru kangge guru mah janten semangat upami ningali murang kalina semangat dalam belajar. Sacape kumaha ogenan janten kacapena sok katambahan, tetapi upami ayeuna murang kalina nu diajar ku urang halimeun atanapi siga nu teu semangat teu aya respon anu sae gitu ti murang kalina sok kadang-kadang janten kumaha gitu kami janten guruna ge parawasanana. Tapi nya namina ge dalam seorang pendidik ya harus profesional kumaha bae bade senang atanapi teu senang harus dihadapi sareng dijiwai dengan semangat padamelan anu ikhlas. Tarupina margi ari ngawulang janten ibadah. Sim abdi sareng rerencangan atur nuhun kanggo waktosna. Sami-sami. Abdi sareng rerencangan jasa nyandak video sareng Bapak minangkana pikeun tanda bukti rerengsena di wawancara. Mangga. Sakali deui hatur nuhun pisan margi atos jasa sim abdi di wawancara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.